Bayan lainan gawe malah kiwai. Aduh, dasar si Neng, teu bisa menikmati hirup pisan. Lah, akang sekali-kali gawe keur ngahasilkeun duit keur urang dahar. Gawe naon atuh Neng? Zaman kiwari ieu dahar rese dengan pagawean teh. Kang nawe anu males pagawean mah loba Kang. Nek tani ke macul ke ngalas suluh loba Kang. Oh, jadi kieunya Kak. Ngobatana. Inya Pak hampura itep perawatan secara medis. Tak aja lo emang. Naon Pak? Sieun. Padahal aku mah sieun disuntik mah. Ieu teh sesuai nu ku abdi pelajari di sekolah Pak. Pantesan anak aing gering wae atuh diberi suntik cacar ieu. Tapi Pak, ieu teh secara medis. Ieu teh ampuh Pak. Tapi Pak, Keluar. Dasar suster gadungan. Neo. mohon Tuan. Apa mah boga ide jeung ngubarat anak kuring? Aha. Ane boga ide tadi manggih kertas selembar anu dukun sakti nu bisa ngubaran sababaraha penyakit. Mana kertas Kak? Iya Tuan. Kayak maneh ka ditu bari anterkeun di surat. Of course Tuan. Gerak. Punten. Mangga. Yuhu, punten anybody home? Mun hembadi di dieu. Excuse me. Nuhun bumi mangkus palih ditu. Mohon, I can help you. Oh, kasih jawaban. Yes. Aduh, dasar orang kampung ngasih ogenya. Jadi kia Bu, abdi ka dieu hayang manggihan dukun jebret. Kemana ya pancingan kan? Nah, that's right. Anjeun kan dukun jebret? Nuhun ieu dukun jebret. Misalkan mas cuma nurut wae. Oh, Mbah, tolongan anak majikan abdi nu geuningan misterius. Begola ya. Kosna ieu kena guna-guna. Gerak kali tuh uih engke abdi menuju ka bumina siapkeun we sesajana 10 jutanya mah kok. Oh, mohon Mbah disiapkeun. Ieu alamat imah denungan abdi. Nya mohon ke di tayangkeun ka bumi. Oh, mohon Mbah. Neo. Ya Tuan, bentar. Kumaha? Geus siap? Woles Tuan, beres kabeh. Putra, geus siap? Gila amat. Don't worry Tuan, kedeung deui datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Siap Tuan. Mangga, ajarap. Iya, teh sareng pasukna. nya, ieu abdi jeung mana? Ya, kenalkeun abdi Mbah Jebret, dukun anu sakti nu bisa ngubaran sagalana penyakit. Oh, anu kemarin di tangki besi paneo. Nya mohon eta. Ya atuh. Ayo lanjut. Mau di kulon, di kanan, di kiri, di wetan, ini awak ibu dah. Ya. Mana yakin ya tadi itu juga. Yakin Tuan, saya yakin alamatna oge bener. Pokosna kena guna-guna eta apa kan? Udah guna naon ya? Teuing eta teh sareng ngayos ajeuna eta. Ya, kita ambil Pak, yang beli kopi. Ya, tentunya. Ya. Abi pamit ya. Mohon.
Apakah benar ini rumah Mbah Jebret? Muhun. Apakah benar Bapak ada Mbah Jebret? Ya mohon Pak, abdi serangan. Anda saya tangkap karena telah melakukan tindakan penipuan. Iya, anak lain cabul mah penipuan. Anda saya tangkap. Tapi Pak, ulah dibawa. Istu man, iya selagi sia.